Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Puji senarang syukur angin kaungan Allah, salawat senarang salam mugia dicurahkan dilimpahkan kajong dina urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin nu dimuliakeun ku Allah, dina kasempatan ayeuna pribados bade ngunyiakeun surat Al-Fatihah ayat katilu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dibahasakeun ku bahasa Sunda mah anu welas, anu asih. Salerasna welas sareng asih sami duanana eta-eta keneh. Mung benten wungkul ucapan. Sami sapertos Ar-Rahman, Ar-Rahim, ieu ge sakalimat asalna tina hiji kalimat. Tina kalimat rahmatun. Rahmat Allah. Dupi rahmat Allah eta teh kanyaah Allah. Kanyaah Allah. Janten Ar-Rahman kanyaah Allah, Ar-Rahim oge kanyaah Allah. Mung bentenna Ar-Rahman saur para ulama ieu mah kanyaah Allahna luas. Luas seueur kanyaah Allah anu dipasikeun ku Allah ka makhlukna. Hiji seueur luas, anu kadua umum. Janten nikmat rahmat Allah teh bisa tiasa dipasikeun ka umum, tiasa dipasikeun ka hewan, binatang, tiasa ka jin, tiasa ka manusia, tiasa wae ka muslim, tiasa wae non muslim. Seueur luas umum. Anu alit nu ageng. Janten Ar-Rahman ku Allah dipasikeun rahmat kanya Allah anu umum ka sadaya makhluk. Ar-Rahim upami kalimat Ar-Rahim kanya Allahna khusus. Ar-Rahim khusus kanya Allah mung kanggo orang, kanggo jalmi mukmin. Oh jamil mukmin unggul dipasikeunna engke di akhirat. Ar-Rahmanir Rahim ieu teh dua sifat Allah kanya Allah mangrupikeun bentuk tina nikmat Allah anu ngajelaskeun ayat anu sateuacanna. Janten dina ayat anu sateuacanna alhamdulillahi rabbil alamin, ari sadaya puji teh eta kagungan Allah. Naon margina? Rabbi Allah anu mangeranan, Rabbi Allah anu ngajagi, Rabbi Allah anu miara al-alamina sadaya alam. Anu kadua, naon margina puji kaging kagungan Allah, margi Allah Ar-Rahmanir Rahim. Allah
bentuk tina miarana Allah ku Allah dilungsurkeun rahmat kanya Allah. Ayeuna upami manusia hoyong dipuji, naon anu parantos dipasikeun ku manusia ka urang? Anu janten emutan teh teu kahartos ku akal, manusia hoyong dipuji sementawis manusia teu ngagaduhan jasa nanaon. Saupami Allah pujian ainggaun Allah, Allah jasana kalintang ageungna. Janten Ar-Rahmanir Rahim, margi naon margina Allah pujian angingkaun Allah, margi hiji Rabbi Allah ngajagi miara al-alamin sadaya alam, kadua Ar-Rahmanir Rahim Allah anu maparinan nikmat rahmat anyaah anu kalintang luasna. Mung sakitu penjelasan tina surat Al-Fatihah ayat katilu, mudah-mudahan maparin manfaat kanggo urang sadayana. Hapunten anu kasuhun, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.